Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah danget ieu emang masih keneh tiasa nepungan dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Kangge neraskeun hanca nu katunda di acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong Channel. Di dieu urang siling duakeun supados urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti Nu Agung teras dipasihan yuswa nu pinuh ku barokah, rizki nu ageng, pakasaban nu lancar tentrem, ditebihkeun tina balai atanapi musibah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana anu parantos satia manco ngadangukeun dongeng emang ngarojong kana mayangna ieu channel. Oge tos hadir ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun. Kangge dulur dangu nu nembean nempangan ieu channel mangga di subscribe. Tulisan subscribe-na dipencetnya supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng. Oge pangtoelkeun tanda loncengna gambar jempolna. Dilajeng kritik lan sarana diantos di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda di jejer carios. Dedemit leuwih buyut yasana kidagar bagian anu ka-18. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hahai tot. Tamin sayu koswara jeung minto turun teuleum ka walungan, pariksa dasar walungan, sesana pariksa sisi walungan dibelah dieu, jeung dibelah pentas, nu teu bisa ngojay, pake awi, pikeun mariksa handapeun akar-akar tatangkalan anu baradag. Ceuk Pak RT ngabagi tugas ka rombonganana. Kabeh taya nu baha gancang cugceg kana awi, sedengkeun anu opatan mah anu memang jarago teuleum gancang ngudaran baju jeung calanana tuluy tarurun ka walungan pikeun mariksa dasar walungan. Wanci nyedek kaburit, warga lembur sugih mukti ngariung deui di sisi walungan tempat kapanggihna papakean Mang Kemed. Sanggeusna sapopoe mapai walungan Ciwidey kahilir sarta kagirangkeun. Oge ngubek dasar walungan di tempat kapanggihna papakean Mang Kemed. Kumaha Juragan Barkah? Nah, Mang Kemed teh kepanggih laratanana dibelah girang? Tanya Pak RT ka Juragan Barkah anu jadi ketua rombongan nu mapai kagirangkeun. Nya mos teh cepanggihna naon digirang mah? Kalah ka manggih bayawak anu keur ngadahar lauk. Walon Juragan Barkah anu katempo bajuna juuh ku kesang. Jang Suma, kumaha hasilna dibelah hilir? Pak RT Malik ka Jang Suma nu jadi ketua rombongan warga
nu tugasna mapai walungan kahilirkeun. Sami Pak RT, teu aya laratanana Mang Kemet teh dihilir mah. Ari di dasar leuwih kumaha Pak RT? Nah aya tanda-tandana Mang Kemet. Jang Suma malik tumanya ka Pak RT. Sakitu diubek teu manggihna naon di dasar walungan teh. Sigana lamun bener Mang Kemet tikerelep di dieu ge, pastina mah geus palid kahilirkeun Jang. Kumaha atuh urang saterusna Pak RT? Cek Jang Suma deui. Urang tuluykeun isuk. Urang papai deui walungan leuwih gemit. Urang teleuman leuwih-leuwih anu sakirana jero. Ayeuna mah geus burit. Urang bubar heula. Isukan wance haneut moyan. Urang keureueuh deui tarekah urang. Geus kitu mah warga teh bubar mulang ka imahna sewang-sewangan. Gantar awi panjang dikumpulkeun sarta disimpen di sisi kebon sampe pikeun isuk dipake deui. Isukna warga lembur sugih mukti teh neangan deui Mang Kemet. Kawas poe kamari tetep dibagi 3 rombongan. Rombongan Juragan Barkah mapai walungan kagirangkeun, rombongan Jang Suma mapai walungan kahilirkeun, sedengkeun rombongan Pak RT mariksa leuwih-leuwih anu jarero. Kawas kamari wanci burit warga lembur ngarumpul deui. Hasilna sarua jeung kamari Mang Kemet teu kapanggih, malah eueuh tapak-tapakna acan. Warga ting haruleng bingung ku pilampaheun. Kumaha bikin isukan Pak RT? Salah saurang warga nyelengkeung tumanya ka Pak RT. Pak RT tua ka ngajawab. Manehna rutret ka Jang Suma jeung Juragan Barkah. Jang Suma minangka kepala pamuda lembur sugih mukti. Surti lamun Pak RT bingung ku pijawabeun sarta menta saran ka manehna. Pok Jang Suma nyarita. Kumaha lamun Mang Kemet teh urang anggap geus maot bae. Sabab geus 2 poe 3 peuting apanan can mulang ka lembur. Barina urang minangka baraya salemburna geus narekah sakabisa urang. Walungan geus diubok, kahilir kagirang geus dipapai. Kusabab teu kapanggih, urang ikhlaskeun bae Mang Kemet teh. Lamun dianggap geus maot, naha urang kudu nyieun kuburanana atawa kumaha? Tanya salah saurang warga. Nya kudu atuh Mang Darta. Urang kurebkeun bae papakean jeung bedog na Mang Kemet. Tuluy urang ngayakeun tahlilan, kawas ilaharna aya warga nu maot. Walon Jang Suma. Pak RT neuteub ka Juragan Barkah. Juragan, Mang Kemet teh teu boga kulawarga. Ukur juragan anu bisa dianggap kulawargana. Kumaha ceuk Juragan Barkah ngeunaan usulna Jang Suma? Juragan Barkah ngarahuh tuluy narik napas panjang. Kuring mah kurang satuju Pak RT. Sababna urang karak 2 poe neangan Mang Kemet teh. Asana gancang teuing pikeun mutuskeun ngalapurkeun Mang Kemet. Lamun seug mah kapanggih layonna, tangtu kuring bakal satuju sarta bakal mulas sara badega kuring eta sakumaha mistina. Tapina ieu mah apanan can kapanggih jasadna oge. Jadi lamun bisa mah kumaha lamun isukan urang teruskeun tarekah urang pikeun neangan Mang Kemet. Pak RT ngareret ka Jang Suma. Jang Suma gancang nyarita. Tapi juragan,
Bade milari ka mana deui urang teh? Apanan sapanjang walungan tos dipapai. Leuwih anu jarorotos di Teleuman. Tapi mangkemet teu kapendak. Naha urang enjing bade mapai walungan deui atawa nu leuman deui leuwih. Dikitukeun ku Jang Suma, Juragan Barkah ngahuleng. Sabenerna mah Juragan Barkah ge ngarasa bingung kudu narekah kumaha deui pikeun neangan bade gana eta. Sakedapan simpe taya nu nyarita. Tapi teu lila kadenge aya saurang aki-aki ngacung bari nyarita. Abah rek usul. Kabehan ngaliuk ke arah si aki-aki anu ngacung. Rek usul naon Bah Marsan teh? Tanya Pak RT. Kieu teh. Ngeunaan rekah neangan Mang Kemed. Kumaha lamun urang teruskeun bae ngan bae carana ulah kawas enggeus da puguh teu bawa hasil. Kumaha lamun urang minta bantuan ke ahlina. Maksud Abah teh jalma anu bisa atawa jalma pinter. Saha nu nyaho lamun Kemed teh disumputkeun ku jurig adawa dibawa ku bangsa lelembut. Pak RT neuteup ka Juragan Barkah. Juragan Barkah kedalisan. Kuring satuju asup akal oge usul Bah Marsan teh. Sabab kuring ge remen ngadenge aya jalma leungit ku sabab disumputkeun ku jurig atawa jin. Malah aya oge nu leungit ku sabab disebakeun atawa diwadalkeun. Pak RT malik ke Jang Suma. Kuring satuju bae Pak RT. Ngan bae kudu kasaha urang Minang Saraya pikeun narekahan Mang Kemed. Kuring mah teu boga kawawuh jalma pinter. Urang minta bantuan ke Bah Jamhul bae dulur kuring urang limbur ranca Bali. Ceuk salah saurang warga nyelengkeung. Lain Abah Jamhul mah tukang urut domba jalu. Sok teu nyambung ilaing mah. Ceuk Jang Suma. Kamasumi bae urang Cibodas. Salah saurang warga nyelengkeung deui. Masumi mah paraji dasta. Mun aya nu rek orokan kakarak manggil Masumi. Ieu mah neangan jalma nu leungit. Lain rek urusan orok. Ceuk Pak RT. Pak RT neuteup ka Bah Marsan. Bah, cikan sugan Abah boga bong bolongan, kudu kasaha kami minta tulungna. Abah wawuh jeung saurang jalma pinter. Ngaranna teh Bagawok. Urang Majalaya salian ti pananyaan manehna oge malim buhaya jeung malim oray. Remen mamanggih jalma leungit anu disumputkeun ku siluman atawa ku kelong wewe. Walon Bah Marsan. Tah. Cocok sigana mah nu ieu mah. Kumaha Jang Suma oge Juragan Barkah? Lamun urang menta tulung ka Bah Gawok bae. Jalma pinter ti Majalaya. Ceuk Pak RT bari ngabagi reret ka Jang Suma jeung Juragan Barkah. Satuju abdi mah Pak RT. Mung bae kumaha perkawis waragadna. Da meureun mah kudu di amplop Bah Gawok teh. Encan biasana mah nyiapkeun syarat-syarat sejenna samodel susuguh sapuratina. Kumaha upami urang minta tulung ka Juragan Kosim bae. Masalah biaya mah wan Juragan Kosim teh jalma paling jegudna di lembur urang. Bagur sarta berehan di jalmana. Ceuk Usro nyelengkeung. Teu kudu Mang Kemed teh bade gakuring.
tangtuna kuring anu bakal nanggung jawab kana sakabeh waragadna. Tembal Juragan Barkah, hatena rada ngaheab panas ngadenge pok-pokanana Usro. Nah rek kabayar kitu. Lauk bae gede ketengkeun pikeun mayar hutang. Usro gegerendengan. Naon sia Usro? Nyarita naon bieu? Ngahina ka kuring maneh? Direken moal bisa mayar kuring teh ha? Sentak Juragan Barkah anu ngadengeun kana gegerendenganana Usro. Geus. Kieu bae. Waragadna ditanggung ku Juragan Barkah. Lamun tepi ka kurang, urang rereongan babarengan. Kumaha? Satuju kabehan? Ceuk Pak RT langsung nyokot kaputusan, sangkan kaayaan teu beuki panas. Setuju Pak RT. Warga Rawong narembalan nyebut satuju. Geus, ari kitu mah isukan kuring jeung Mbah Marsan rek napungan Mbah Gawok di Majalaya. Nu rek ka sawah atawa ka kebon isukan sok bae ngagarap heula sawah atawa kebonna. Ke bada lohor urang ngariung deui di dieu. Ke oge ditandaan ku kohkol. Ayeuna mah bubar we heula. Geus burit ieu teh. Hayu mulang ka lembur. Atuh geus kitu mah kabehan bubar ngabring mulang ka lembur. Pak RT ngadeuketan ka Juragan Barkah anu leumpang di tukang. Juragan, apan bieu teh? Juragan nyarios. Sanggem nanggal waler sadaya biaya. Punten ieu mah abdi bade nyuhunkeun heula. Artos kangge ongkos abdi sareng Mbah Marsan ka Majalaya. Ceuk Pak RT ka Juragan Barkah. Juragan Barkah rada reuwas ditodong kitu teh. Manehna kuda kodok kana saku calanana. Tuluy ngabelehem seuri koneng. Duh, hampura teh. Kuring teu mawa duit yeuh. Wios gan. Abdi ayeuna ka bumi agan we heula. Di bumi mah panginten aya gan. Juragan Barkah ngahuleng. Manehna bingung sabab sakainget manehna duit di imah ge geus erep dipake mayaran hutang. Kapanan dahar sapopoe ge ukur tina hasil ngajual lauk di balong. Ti saprak mangkemed leungit otomatis eueuh pamasukan pikeun Juragan Barkah. Da puguh tukang nimbang laukna leungit. Sedengkeun manehna jeung warga lembur sibuk mapai-mapai walungan. Punten Pak RT, kuring teh ayeuna moal wakam ulang ka imah heula. Rek terus ka pasar nagih hutang ka tukang sayuran di pasar. Nah Pak RT teu nyekel pisan duit kitu. Aya gan, mung bae artos kas RT. Tiasa eta ge dianggo heula, mung bae engke kedah digentosan gan. Walon Pak RT. Pake heula we Pak RT, ke oge ku kuring bakal digantian. Muhun atuh ari kitu mah abdi permios gan. Ceuk Pak RT tuluy mengkol ka kenca. Mapai jalan anu nuju ka tengah lembur. Sedengkeun Juragan Barkah api-api mengkol ka katuhu. Mapai jalan anu berasna ka jalan gede anu nuju ka pasar. Tapi sanggeusna Pak RT teu katempo deui, Juragan Barkah teh malikeun badana. Tuluy leumpang mapai jalan ke arah lembur. Duh, kira-kira sabaraha waragad nanya. Ngondang jalma pinter pikeun neangan si Kemed. Cilaka lamun mahal teh. Aing bisa kawirangan.
gara-gara si Usro dasar anak buah si Kosim sarua pikes sabelenana jeung dununganana aing kudu ngolos si rum sih sangkan daek ngajual cincin emasna sanggeus nama pae jalan lembur kira-kira menang salawe tumbak Juragan Barkah mengkol ka kenca mapai jalan torobosan ngaliwatan kebon huijang suma sangkan gancang tepi ka imahna. Srog tepi ka hareup imah kasampak Ambu Rumsih jeung Neng Arum keur dariuk di tepas imah bari nyang hareupan kulu behui. Juragan Barkah langsung diuk di tepas tuluy nitah ka Neng Arum. Neng, pangyieunkeun cikopi keur Abah. Muhun Bah. Neng Arum teu baha langsung bae ngaleos ka dapur pikeun nyieunkeun cikopi jang bapana. Kumaha Bah? Si Kemet teh kapanggih tacan? Tanya Ambu Rumsih ka salakina. Acan Ambu, isukan mah wayahna. Ambu indit ka pasar jeung si Eneng. Jual cincin emas Ambu. Ceuk Juragan Barkah bari nunjuk ka cincin emas dina ramona Ambu Rumsih. Ke heula Bah. Ari maksud Abah nitah Ambu ngajual cincin teh duitna geus naon? Keur waragad nyewa dukun. Pikeun neangan si Kemed Ambu. Tadi kabehan geus badami. Rek menta tulung ka jalma pinter. Sabab bisi bae Kemed teh disuputkeun ku jurig cai atawa bangsa siluman. Sakabeh waragad teh ti mimiti ongkos eusi amplop keur dukun sarta biaya sasajen ditembleukkeun ka Abah. Ieu, naon hubunganana jeung cincin Ambu? Sakitu mas Ambu teh kari cincin hiji-hijina. Ayeuna kalah ka dititah dijual pikeun mayaran dukun. Ke heulaanan. Teu, geura bae. Ambu moal ngajual ieu cincin. Ulah kitu Ambu, wayahna sing karunya ka Abah yeuh. Juragan Barkah ngalengis hayang dikarunyaan ku pamajikanana. Apal teu boga duit. Kunaon Abahnya tujuan atuh? Atuh rek kumaha deui Ambu. Si Kemet teh apanan badega urang. Maknya nu tanggung jawab kudu batur. Nyalain kitu apanan bisa minta bantuan warga. Pikeun rereongan udunan pikeun waragadna. Harga diri Ambu. Urang teh kudu ngajaga harga diri. Sabab harita si Usro anak buahna si Kosim teh ngasongkeun usul sangkan waragadna menta dibantuan ku si Kosim. Bari jeung nyebutkeun lamun cenah Juragan Kosim teh apanan jalma pangbeungharna di lembur sugih mukti. Lamun Abah satuju kana usulna si Usro tada teuing wirangna atuh. Maknya urang mentaya ka musuh urang. Kurang ajar si Usro teh. Sok sangeunahna ring ngacapek teh. Ambu Rumsih anu memang boga sifat panasan jeung babari naek getihna ngarasa ambek ngadenge laporan salakina kitu teh. Nya Bah, isukan ieu cincin rek dijual. Asal engke digantian deui nya. Lamun kebon urang laku dijual. Tah kitu atuh. Da geulis Ambu mah. Ceuk Juragan Barkah bari nyawel gado pamajikanana. Ah, gombal Abah mah. Ceuk Ambu Rumsih bari jebi. Ambu Rumsih jeung Juragan Barkah jarempe sabab harita Neng Arum datang. Bari nanggeuy baki leutik anu dieusi ku gelas cikopi.
Hai tot dulur dangu aya nu terang di mana Mang Kemed ayeuna tah kin oge kapendak dicariosan salajengna ku kituna nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng kulantaran waktosna teu kapan emang tunda heula ieu cariosan semet dieu mugia urang dipasihan yuswa nu panjang pinuh ku kabarokahan mugia urang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna urang ampihan nu sarayana urang alungkeun nu barututna Mang Seja amit mundur akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios